Abu Jahal yang ada di dalam rumah yang memerintahkan kepada anak buahnya untuk bikin sumur, dia lupa. Begitu Abu Jahal keluar di jero imah, ngebut baik, nginjak pelapah korma, woblus. Abu Jahal ngoblus. Anak buahnya balik kali. Insya Allah anak buahnya. Nabi Muhammad pulang ceramah. Pas kebenaran nyampe dirinya kadenge anu tutulungan. Tolong, tolong, tolong. Cek Kanjeng Nabi sae tanu tutulungan. Cek Kanjeng Nabi sae aing eta Abu Jahal. Oh, mamang gitu. Cek Kanjeng Nabi, mamang di mana, Mang? Rasulullah. Cek Kanjeng Nabi, Mang, sumurna di mana? Harap imah. Pan waktu kula berangkat mah tadi awe sumur, kunaon ku balik aya sumur. Muhammad gampang cacahan mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatir, tokoh masyarakat anu kujisim pribados teu disebat nami satu persatuna pamugia tengirangan rasa hormat sareng takzim ka para hadirin sadaya anu sing pamugia sadayana ditambih kamuliaanana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar almarhum wal maghfurlah Ama Haji Mansur bin Ama Haji Bakri anu dina danget ayeuna rurumpaheun berjibaku kerja keras pamugia sadayana naon anu dikorbankeun digantos ku Allah kalayan gantos anu berlipat ganda. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, Bapak Kepala Desa beserta staf RT RW selingkungan Cigayenggeng, mudah-mudahan Cigayenggeng makmur ku keadilan, adil ku kamakmuran. Ibu bapak hadirin, alhamdulillah wa syukrulillah, berkah rahmat hidayah inayah Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ditakdirkan untuk duduk bersama. Ini semata-mata karena takdir Allah. Bo, ibu, eta ibu-ibu cicing didinya diuk didinya karena takdir Allah. Mamang diuk didinya karena takdir Allah. Petingan ayeuna aya jalma anu ditakdirkeun ku Allah kudu diuk dihandapeun tangkal tundun sagala. Maka kalau kita bicara takdir itu adalah hak prerogatif Allah. Di mana kita duduk, di mana kita lahir, bersama siapa kita hidup, bahkan di mana kita mati, itu pun adalah takdir Allah. Kalau ditanya pemuda manapun, pemuda, sia hayang boga pamajikan model kumaha, pasti jawabna hayang boga pamajikan nu putih, nu gelis, nu bangkok.
bohai beungeutna buricak burinyai luhur leutik cangkeng mecut jubur ngajebrak lamun dibawa lempang suku katuhu ngalengkah jubur kenca obah ngageder model kos gitu persis doang bedug Jumat ukurana tukang tahu bulat lamun lu jubur ngageder model kos gitu ngagoreng tahu bulat mual bulat-bulat. Apakah cukup cantik saja, bangkok saja? Oh tidak, saya pengen punya istri yang cantik, jelita, soleha, kaya. Oh itu cita-cita, itu namanya cita-cita. Takdirnya beda. Rencana pengen dapetin yang cakep, hayang menang pamajikan nu gelis, nu putih, nu bangkok, menang pamajikan PDI nya pendeknya dakil hitam. Buuk ngaruntal doang sarimi, mata belo, irung pesek, bolongan gede, bibir doer, huntung abalap, ngomong doang petasan menang nyenet, ulah-ulah jeung salaki pas ya jeung bebek bejadi. Lantas apakah harus dipungkiri? Oh itu takdir Allah mah. Ulah dipegat eta pamajikan model kos gitu gede ganjarana. Kanjeng Nabi pernah ngomong, sing saha jalma sabar ngalayanan pamajikan anu goreng budi pekertina, Allah bakal mere ganjaran ka eta lalaki persis Allah mere ganjaran ka Nabi Ayub alaihi salam. Gede ganjaranna. Namun paeh lalaki model kos itu dijamin asup ka surga. Piraku ka haji geus disiksa hirup-hirup di dunyana. Ditanya kutullah mang pas ya baik gitu ho kaji wah pamajikan teka beneran sekolah tunggal poe gitu pas ya tunggal poe kaji aja pamajikan kula masa poe itu pas ya gering. Ya Allah, Masya Allah, terus ya terus. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, takdir hak prerogatif Allah. Di mana kita duduk bersama siapa kita, di mana kita mati, itu takdir Allah. Petingan iya kuduna kula ieu ka Karawang. Petingan iya kuduna ka Karawang, ngan dipikir-pikir ku aing neuk naon aing ka Karawang diundang teu naon henteu. Itu. Makanya Masya Allah tabarakallah bunga diundang ku Haji Aceh. Haji Aceh ngundang kula geus aya 1 tahun 2 bulan. Barang dihitung-hitung cek Haji Aceh kena cenah wayahna ka haji bae nu ngisi ceramah haolan mah deuh aing cicing teh heueuh. Geus teu naon siap haji ayo. Karena kula balik ka dieu ibarat kobo balik ka kandang. Kan gitu. Baheula eta di Ciberem tempat mandi kula jeung Mang Dul Muti, matakan kula hidung. Ngalun kula di mana Cibeke lin oh buah beke di Lebak Beke di Lebak Beke kula ngalun jeung Mang Dul Muti, kenangan paling terindah takkan terlupakan insyaallah sampai hidup. Pan tahun sekitar tahun 80-an caritana ibu bapak ieu si Apung ya si Apung cek urang dieu mah si Apung. Kula bulak balik bae ka dieu sok dibawa-bawa ku Ama Kolot. Ku Ama Kolot kula teh Haji Jawahir teh anak Haji Sadran, kabeneran boga adi Haji Jawahir teh Haji Marisah boga anak Haji Mansur itu. Jadi caritana kula mah jeung Ama Mansur eta atuh lain jelema ieu. Dulur gitu. Tahun 80-an bulak balik bae ka dieu. Masyaallah. Pernah caritana hiji waktu ti pasantren berangkat ka dieu ka Ama Haji Mansur ku hayang
jangan denge batur cenah ijazah ieu kula datang ka imah Ama Mansur. Assalamualaikum Ama, ieu apung. Anak naon sapung? Kula neuk minta amalan paranti ngomong. Eta ku Ama Mansur di cere kanan. Cek Ama Mansur, aing ge elmuna lain menang ti baraya. Jadi lamun aing mere ilmu kasia kena sia mal gede. Neangan ilmu mah anu jauh, yeuh duitna dibere ongkos taku Ama Mansur. Waktu eta ngan anu karasa ku kula waktu eta sancana berangkat cek Ama Mansur calongop ceng, calongop. Waktu eta kula di Ciduhan. Ceplok di Ciduhan. Cek Ama tereuy, haruh aing. Cek ama tereuy ulah bingung eta neureuy Ciduh Ama Mansur. Subhanallah, sakali-kali lah, karena waktu itu waktu Ama Mansur dakwah pun juga saya masih kecil, masih di pesantren. Ketika tahun 85 sampai tahun 90 kemudian beliau meninggal dunia, atuh kula macan aya naonan lemet kene waktu eta. Masya Allah tabarakallah, sampai wengean ayeuna jisim pribados ieu ditakdirkeun ku Allah kudu ngisi dina pas acara haulna Mama Haji Mansur. Subhanallah, ini adalah penghargaan paling tinggi dalam kehidupan saya. Terus ibu bapak hadirin jamaah anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa spektakuler, peristiwa anu mal bisa diterima ku otak jeung akal manusia terkecuali di jerona aya iman. Maka pantas saudara hadirin jamaah aya hiji kaidah ngomongkeun man ankara Isra'an faqad kafara wa man ankara Mi'rajan fafasaqah. Lamun jalma teu percaya kana Isrona Nabi kafir, lamun jalma teu percaya kana Mi'rajna Nabi fasik. Kunaon kafir, kunaon fasik? Si horeng jalma anu teu percaya kana Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarua pada prinsipnya teu percaya kana Al-Qur'an. Lamun teu percaya kana Al-Qur'an ulah-ulahkeun genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat, sa ayat Al-Qur'an teu dipercaya geus asup kana kategori sababun min asbabir riddah, masuk dina penyebab kemurtadan. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara di zaman sekarang ini banyak orang yang lebih mengedepankan intelektualitasnya, meninggalkan pendidikan religinya, sakola paluhur-luhur tapi teu ngararaji, sakolana luhur tapi teu ngararaji. Akhirnya bagaimana? Intelektualitasnya hebat tapi pendidikan agamanya kropos. Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad mereka tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj masuk dalam kategori kharqul adat, peristiwa yang di luar daripada kebiasaan manusia. Kemudian saudara, perjalanan Isra wal Mi'raj adalah tidak bersaksi. Betul? Betul? Saksian. Bu, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad tidak ada saksinya. Ada orang yang ngomong Sayyidina Ja'far dan Sayyidah Hamzah. Oh bukan. Pertanyaannya siapa yang turut serta berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tidak ada yang menemani. Siapa kemudian yang berangkat langsung sampai naik dari langit 1 ke 7 sampai ke Sidratil Muntaha Krab-krab ke Mustawan? Tidak ada satupun umatnya yang turut serta. Betul apa tidak? Cuma timbul pertanyaan dirinya, jeung saha eta Kanjeng Nabi? Wa ma'ahuma malakun akhar. Ngan aya kitu doang, aya malaikat Jibril, aya malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, aya malaikat anu sejena. Timbul pertanyaan, malaikat anu sejena teh saha? Si horeng ibu bapak hadirin, Masya Allah tabarakallah, eta anu disebutkeun malaikat anu sejen-sejena horeng Kanjeng Nabi mah
lamun rek lelempangan ka mana bae dikawal ku malaikat Jibril. Eta malaikat Jibril dikawal deui ku 12.000 malaikat. Maka pantas namun Kanjeng Nabi rek lempang ka mana bae, Kanjeng Nabi telok naik cicing di hareup. Sampai para sahabat ngomong anta qudwatuna, anta imamuna, anta nabiyuna. Tuhan, kuduna Tuhan anu dihareup, ulah kami nu diburi. Tuhan, Tuhan dihareup, Tuhan, sok mangga Tuhan nu dihareup. Cek Kanjeng Nabi keun teuing aing mah sanajan teu dihareup, aing hakikatna diburi ge aing di tengah. Sebab diburieun aing aya 12.000 malaikat. Subhanallah. Kanjeng Nabi maka mamana dikawal ku malaikat Jibril. Urang maka mamana dikawal ku Raqib Atid. Benar. Sakitu ge untung dikawal ku malaikat Raqib Atid, dikawal ku Ijrail. Dikawal ku Ijrail gudaya, dikawal ku Ijrail marengse sia. Barang ngomong gaji gori memusim nu paeh ngadadak tiba lagi paeh mangadadak. Kono ngaridik paeh. Tu lain gaji kamari masih mau motor barang gori paeh aneh be kula mah. Nek naon kudu aneh kamari mau motor gori paeh ajalna sampai di dinya ieu. Nu aneh mah kamari paeh gori mau motor kagarak aneh. Karena bobongkong ojek. Budak gori pan loba nu gagal fokus. Salat tilok Ramadan teu puasa ngaji manggeus komona ari paeh hayang asup ka surga. Kula memikiran non di dituna boga orang dalam gitu. Terus iraha ieu teh kanyahoanana bahwa malaikat Jibril ngawal Kanjeng Nabi dikawal di 12.000 bala tentara malaikat. Hiji waktu Kanjeng Nabi ditantang ku Abu Jahal. Abu Jahal eta ngaran aslina Umar bin Hisham. Umar bin Hisham jeung Kanjeng Nabi eta saumur. Keur waktu zaman pamuda keneh eta Umar bin Hisham masih keneh ngora. Kanjeng Nabi waktu eta masih keneh jadi pamuda ting-ting. Umar bin Hisham itu adalah salah satu orang yang ikut bersaing pengen mendapatkan Khadijah. Karena Khadijah eta awewe geulis sugih rangda. Nya rangda nya sugih nya geulis. Paragot bangsawan Quraisy pengen dapetin cintanya Khadijah. Termasuk di dalamnya ada Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Umar bin Hisham itu yang dilakobkan Abu Jahal. Kenapa dilakobkan jadi Abu Jahal? Karena Abu Jahal adalah orang yang tidak percaya dengan mukjizatnya Nabi. Oh gitu tuh. Terus bisa jam mesti mau mal kebal-kebal kalau mah ceramahna ieu mah hitung-hitung neangan langganan be yung lain ceramah yang hitung-hitung neangan langganan be nya cek budak pemuda ngeunaheun cenah geus jadi langganan urang bisa ngahutang keneh ulu sia kebuk puguh-puguh ngahutang ka kiai ampun yang budak kuari kiai lewat disebut setan berkat. Terus Abu Jahal pernah ngomong kieu ka Kanjeng Nabi. Cek Abu Jahal, Muhammad, lamun sia bisa ngaganti berang jadi peting-peting jadi berang, panon poe jadi bulan, bulan jadi panon poe, keluar tatangkalan luhur menjulang tinggi ke atas, dahannya ke masyrik dan ke maghrib, aku iman kepadamu. Cek Abu Jahal. Kanjeng Nabi ceri, bo, Kanjeng Nabi ceri. Datang malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, Assalamualaikum ya Rasulullah. Mada yubtika? Allahu yaqra'uka salam. Cek malaikat Jibril, Muhammad, kunaon kumaneh ceri.
cek Kanjeng Nabi Bril penakrabionya atau CS geus cicing budak suka gerobokan bae lah datang ke soak mau menang amplop sih mah cek Kanjeng Nabi Bril Abu Jahal mah terlalunya kerieu nek maehan kula geus sababaraha kali kula manek dipaehan ku manehna tapi kula mah teu beunang-beunang sampai pernah hiji waktu Abu Jahal rapat jeung anak buahna cek Abu Jahal kumaha carana ye urang kuari maehan Muhammad eta cek anak buahna ka Abu atuh pan Abu Jahal bira aku ka Jahal geus mang cicing jak lalu nu ceramah lah cek anak buahna ka Abu menurut pendapat saya Muhammad kita ikat saja, Muhammad kita penjarakan, jangan kasih makan, jangan kasih minum, Muhammad nanti mati di penjara. Cek Abu Jahal, nggak bisa dong, Muhammad itu kan tukang puasa, kalau nggak dikasih makan dikasih minum itu mah jadi urusan paling enteng. Oh benernya terus kumaha akhirnya usul menurut pendapat ulama kieu Abu kumaha Muhammad kan lamun sancana maghrib berangkat rek dakwah heeh geus nyaho sok neuleuh kula terus eta kan lewatna di areupeun imah ka Abu terus urang nyieun bae lubang nu gede nu jero nyen sumur di hareupeun imah kakak terus beres luhurna tutupan ku palapah korma maksudnya kumaha engke lampu pareuman Muhammad balik disangka ku manehna eta teh palapah korma doang biasa horeng dihandapna aya sumur begitu diinjak ku Muhammad engke Muhammad ngublus ka jero sumur cek Abu Jahal berarti jebakan Batman ya bener ya udah gali digali jero beres anak buahna pamit kamu baliknya balik kabeh tinggal Abu Jahal sosorangan di jero imah subhanallah Allah kasih lupa kepada Abu Jahal. Abu Jahal yang ada di dalam rumah yang memerintahkan kepada anak buahnya untuk bikin sumur, dia lupa. Begitu Abu Jahal keluar di jero imah, ngebut bae nginjak palapah korma. Woblus Abu Jahal ngoblus. Anak buahnya balik kabeh. Geus Allah anak buahnya. Nabi Muhammad pulang ceramah. Pas kebenaran nyampe di dinya kadenge anu tutulungan tolong cek Kanjeng Nabi sae tanu tutulungan cek Kanjeng Nabi sae aing eta Abu Jahal oh mamang gitu cek Kanjeng Nabi mamang di mana mang Rasulullah cek Kanjeng Nabi mang sumurna di mana harap imah pan waktu kula berangkat mah tadi awe sumur kunaon ku ari balik aya sumur Muhammad gampang cacahan mah itu ceritanya Abu Jahal yang udah ada di dalam sumur diangkat Abu Jahal balik deui salah ngomong Abu Jahal geus aya di jero sumur ditulungan ku Kanjeng Nabi diangkat ku Kanjeng Nabi tapi sial Abu Jahal begitu geus nyampe ka luhur ningali kana wajah Kanjeng Nabi ceprot Kanjeng Nabi di ciduhan kula mah teu ngilu waktu eta teu ngilu kula mah lamun kula ngilu dikubluskeun deui ku kula Abu Jahal sampai sekian
segitunya Abu Jahal itu punya rencana mau bunuh Nabi. Cerita ke malaikat Jibril, cek malaikat Jibril, terus kuari kumaha? Kuari kieu Jibril, hayang bulan jadi panon poe jadi bulan. Keluar tatangkalan luhur, ngabentang ka luhur, dopang sama srik jeung ka magrib. Terus kumaha? Cek Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril ngomong, ya Muhammad la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Muhammad ulah sieun ulah watir, Allah bareng jeung urang. Ad-du'a'u minka wal ijabatu minni. Ieu teh bahasa anu kaluar ti malaikat Jibril. Ad-du'a'u minka wal ijabatu minni. Badoa sa Muhammad, Allah anu bakal ngaijabah. Ulah sieun, sebab Jibril datang mawa 12.000 bala tentara satu sama lain, mereka sudah pegang tombak siap ngajul panon poe. Masya Allah, mantepnya. Geus kitu jadi berang jadi peting jadi berang, panon poe bisa jadi bulan bisa jadi panon poe. Eta Abu Jahal ditanya ku Kanjeng Nabi, Bu kumaha bari? Nakiman moal, hiji deui encan. Tatangkalan, mana tatangkalan? Kanjeng Nabi ceurik deui. Cek malaikat Jibril, Muhammad salat deui. Nabi Muhammad 2 rakaat ngadoa deui. Akhirna keluar tatangkalan sampai luhur. Eta tatangkalan anak topangna sampai ke masrik jeung ka magrib. Cek Kanjeng Nabi, kok aya ieu tatangkalan model kos kieu Jibril? Cek malaikat Jibril, Muhammad 50.000 tahun sebelum alam dunia ini diciptakan, pepohonan itu sudah tercatat takdirnya di lauh mahfuz. Subhanallah. Jadi urang diuk di dieu ieu bo urang diuk di dieu ieu dicatet takdirna. Makanya teu bisa ngalawan takdir mah jeung saha ibu eta ngarendeng kos kitu atuh teu rapat ieu to. Henteu teu bebeja munah ke sia ngarendeng jeung aingnya. Cek teh ciot. Kan gitu kan? Jadi eta takdir. Itu tah. Kemudian saudara hadirin jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, eta Umar bin Hisham berlomba pengen dapetin Khadijah. Tapi Khadijah kan bogohna ka Kanjeng Nabi. Mau bersaing seluruh bangsawan Quraisy. Pan eta hartana Siti Khadijah sampai ke negeri Syam. Khadijah teh anak Ki Khuwailid, pernah boga salaki ngaranna Abu Hala. Nya gelis, nya sugih, nya rangda. Panjarang nu pas kitu aya rangda, gelis, balangsa. Aya rangda, sugih, jore. Ari Khadijah mah nya gelis, nya rangda, nya sugih. Aya nu nanya ka Haji, eta Siti Khadijah keur waktu dikawin ku Kanjeng Nabi umurna 40 tahun. Ari Kanjeng Nabi umurna 25 tahun. Bisa mikiran naon? Atuh lain gaji awewe umur 40 tahun geus kumaha teh. Maaf. Khadijah anu dikawin ku Kanjeng Nabi ulah disarwakeun jeung Khadijah maja tolol. Khadijah Kanjeng Nabi mah gelis. Bahenal letcom, bodinya bagaikan gitar Spanyol. 40 tahun masih seger. Khadijah maja mau umur 40 tahun geus teu saimbang, geus teu bisa dibawa ngebut. Asal dibawa ngebut bengak geber sabeula. Kemudian Khadijah datang melalui perintahnya Maisarah. Maisarah itu laki-laki orang kepercayaannya Siti Khadijah. Datang ke Abu Thalib, dilamar ta Kanjeng Nabi. Terjadilah pernikahan antara Kanjeng Nabi jeung Siti Khadijah. Anu jadi mas kawina
200 ekor unta bikra. Dina kitab Nurul Mubin fi sirrati sayyidil mursalin. Mangga tingali. Mas kawinnya 200 ekor unta bikra. Unta bikra itu kalau harga sekarang satu unta harganya 50 juta. Hiji unta 50 juta dikali 200 berarti Kanjeng Nabi ngawin Siti Khadijah, mas kawinnya kalau dirupiahkan 10 miliar. Oh gede amatnya, memang kudu gede mas kawin mah, sebab tajlib lil barokah, bisa narik-narik karena keberkahan, tah dengekeun jomblo. Sia kawin mas kawinnya seperangkat alat musola. Alat musola mah sampai kertoa bedug. terus nah akhirnya Kanjeng Nabi ceritanya ibu bapak hadirin jamaah nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, kan kabehna boga anak kan 7. Kanjeng Nabi eta genep anu lahir ti Siti Khadijah, hiji anu lahir ti Mariatul Qibtiyah. Eta anak lalaki Kanjeng Nabi kabeh ninggal ti masih keneh araralit. Kanjeng Nabi ceurik pada saat Ibrahim ninggal dunia. Kenapa? Sebab Ibrahim lahirna di Madinah, anak ti Mariatul Qibtiyah. Para sahabat ceurik deui, Tuhan kunaon ceurik? Cek Kanjeng Nabi, harapan aing geus eueuh, anak lalaki aing kabeh geus tara ninggal. Dijawab ku Allah, Muhammad anu mantap anak laki kumaneh leuletik keneh geus kabeh dicarabutan ku ngaing. Khawatir sebab kumaneh geus boga pangkat khatamal anbiya wal mursalin, nabi paling terakhir, rasul paling terakhir. Moal aya nabi, moal aya rasul samantas kumaneh. Sementara syarat jadi nabi kudu anak lalaki. Anak nabi rata-rata jadi nabi. Bener apa tuh? Nabi Ismail anak nabi. Hei. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf anak Nabi Yakub. Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Rata-rata anak Nabi teh jara di Nabi. Makana anak lalaki Kanjeng Nabi Muhammad diwafatan ku Allah tidak leutik keneh. Tuh bu ari salaki si Andin teh sakara. Bu, oh si eta kula mah terus terang bae nya neuleuh sinetron Ikatan Cinta, kula paling hendak neuleuh si Elsa. Paneta si Elsa masih kene baraya sebenarnya namanya jeung si Andin, tapi julid kamari di penjara pan si Elsa gara-gara ngabunuh si Roy teta. Pan sinetron Ikatan Cinta menyin baper ka ibu-ibu. Ibu-ibu nu nonton si Andin keur dicerekanan ku si Al. Eta ibu-ibu buat kekelojotan. Jawab jeung salah ngomong si anak ngomong. Anak. Jadi ari ceritana sinetron Ikatan Cinta memang sampai ke ira abah mal beres-beres bu, sebab rahasiana aya dina anting si Andin. Jadi doakeun we sugan antingna geura timunya beres tak pasti masalah. Terus. Nah akhirnya Siti Khadijah meninggal dunia. Pada saat itu disebutlah dengan Amul Khuzni, tahun yang sama paman tercintanya Nabi pun meninggal dunia. Orang-orang yang dicintai Nabi dan yang mencintai Nabi meninggal dunia. Subhanallah, sedih. Kanjeng Nabi disebut Amul Khuzni, tahun prihatin. Tahun prihatin waktu itu. Kenapa? Karena pamanda tercinta yang jadi tulang punggungnya Nabi pun meninggal dunia. Siapa? Abu Thalib. Khadijah pun meninggal dunia. Kenapa? Khadijah pun juga adalah perempuan paling diistimewakan. Kenapa? Karena Khadijah adalah perempuan yang pertama iman kepada Nabi Muhammad. Hartanya habis untuk perjuangannya Nabi.
Bahkan konon diceritakan ketika Khadijah akan meninggal dunia, memakai bajunya pun penuh dengan tambalan. Panggil Kanjeng Nabi, Muhammadku, matahariku, belahan jiwaku. Pantes Siti Khadijah masalah jangan ngomong kos gitu kayak pantes jangan jadi salaki yuk. Udah kuari makarak bebeningan gigi ngomong mamah papa ayah bunda abi umi gila ini isuk keneh nges chatting sayang lagi ngapain baru bangun beb berang hetik chatting deui sayang udah makan belum makannya yang banyak sayang biar sehat langsung balas deui makasih ya sayang perhatiannya I miss you 2 kali datang waktu zuhur eta pacaran gus dong ustad sayang sudah sholat belum sayang sudah sholat belum aku nggak mau kamu ninggalin sholat kalau sholat saja kamu tinggalkan apalagi aku jerok Masya Allah langsung balas alhamdulillah sayang sudah ini aku lagi sujud bersujud Masya Allah tabarakallah hari Kanjeng Nabi mah dipanggil sayang dipanggil belahan jiwaku Siti Khadijah pantas cek Siti Khadijah Muhammadku sayangku belahan jiwaku harapanku matahariku sebentar lagi aku akan meninggalkanmu dan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya hartaku seluruhnya sudah habis untuk perjuangan agamamu ketika nanti anak-anak kita menanyakan mana harta warisan kita kau gali kuburan kau dapatkan tulang belulangku karena itu adalah harta sepeninggalanku panon poe waktu itu para malaikat nanya aja atil kiamah apakah ini datang kiamat cek Allah lain itika kasihna Muhammad ninggal dunia ya apa kayak Siti Khadijah aduh mantak eta Siti Khadijah dikuburna gitu jauh di Masjidil Haram kunaon sebab ayat tiang di Masjidil Haram anu dirahasiakeun datang ka ayana eta tiang dijieun tina emasna Siti Khadijah tak Siti Khadijah dikuburna teu jauh di lingkungan Masjidil Haram ayana di Makla nyaho Makla gubugan ka ditu heutik saha sih hanya tuh dah lain tina sawarana mah goreng jelema na ieu Mang jadi santri mau ulah gitu mamang santri lain lamun preman mah teu naon lamun santri ulah gitu bising kena hasil ilmu teu barokah nya hei sia goreng susah menang ilmu teu barokah di batin lamun santri aing model kos kieu jadi gagandul timbak we sumpah lamun teu gitu tukarkan ku enjing soang aing masih kena butuh soang daripada kos kieu aing mah terus terang wae mah jadi tukang ceramah lain wani ngomong doang kagelut ge wani komo macam sia ieu mah lembur aing ieu ciga yeung
hayang nyawa sia aing lamun lapar kieu aing lamun lapar beung ngambek aing oh ngawa tah aceng maledahan nyon teh tah bohong dik mang terus gogorowokan terus bisa na kitu mah nggak ada kamu nggak rame emang terus tenan naon mang terus mang tenan naon bisa na kos kitu mah tenan naon doakeun ya santri nu gogorowokan model kos kieu sugan sawarna bagus tapi teu manfaat ilmuna ayo sia ayo ngomong deh di patehahan ko ini oh kerok budak santri kuari mah budak santri kuari mah beda jeung budak santri baheula kula mah di kobong karak ngobrol doang ngadenge sendal kiai kaluar ti imah sieun bising kadenge ngomongna ai budak kuari mah sendal kiai dijajal-jajal kiai nak ngariung sendalna eueuh sampai nak ngariung terjadi barang datang sendal kakak dipakai jajal doang kan alep barokah tuh cekeng karena ini santri modern ya merenya santri kuari pan santri geus akhir zaman merenya santri geus akhir zaman tapi sakitu ge untung lah anak nanu daek mondok mah eta hidayah alhamdulillah sebab hese ngomondokkeun anak teh hese jadi alhamdulillah nu daek di pondok mah lawan pondok mah kuari ge henteu lockdown pan pondok mah teu daring mondok mah bebas bae mondok mah ngaji mah terus bae ari sakola pan kuari daring bener baheula mah boga lamun baheula mah sakola teu meunang mawa HP kuari mah boga HP teu meunang sakola geus setahun lebih setahun 2 bulan daringnya geus setahun 2 bulan karage sampai budak sekolah aya nu kelas 2 SD nanya ka guruna cek eta budak nu kelas 2 SD ngomong kieu Pak Guru sakolana terus moal lamun tak terus kulana kawin eta budak kelas 2 SD masyaallah lah enak naon ngomongkeun eta ngomongin corona terener nyeri lamun ngomong corona atuh pan geus setahun 2 bulan corona ngahantem dunia ngelumpuhkeun dunia kabeh ngeluh saha nu teu ngeluh nganu bohong doang gua nu teu ngeluh dukun gawe tamuan gua bener ojek gawe panumpang nu dagang weuh nu meuli tukang ceramah di lockdown masyaallah tabarakallah yang setahun 2 bulan nyatana eta corona can kanyahoan kuari nyaho bikang nyaho lalaki ta corona oh nu nyaho masyaallah ieu teh karena memang keur diuji ku Allah dinasehatan ku Allah dinasehatan ku Allah lamun dinasehatan ku kiai geus teu ngadenge lamun dinasehatan ku habaib geus teu daek ngadenge akhirna Allah kirim makhluk anu dijadikeun nasehat heuy pan eta corona makhluk pergerakan corona itu tergantung kholik bener ari kholik teh saha Allah ari makhlukna saha nya corona berarti pergerakan corona tergantung pergerakan kholik itu ulah sieun kana corona nu neuk sieun mah kanu nyieun corona salat Jumat jaga jarak bukan masjidna leutik atuh jamaah acak-acakan keluar hujan gede atuh ngumpul deui di jero jeung pamajikan tah jaga jarak basana batas aman 2 meter disangkana meureun barang aing doang gantar ditah make masker aki-aki make masker nini-nini make masker pugu batur teh make masker ge ambekan geus nesek make masker tukang ngarokok diberi masker tuh dicoplok deui
Ditanya kunaon mas kena teu dipake hai ngarokona hese bolongan be bolongan 3 irung 2 sungut 1 hese tapan duit corona beak bo duit negara beak gara-gara corona pakai bantuan BLT itu kan bantuan langsung tunai saurang menang 600.000 paneta duit fitnah kaji atau fitnah panu menang mah bunga anu teu menang mah nyeri RT dicacaplak disangkana mah duit RT meureun cek RT di fotokopi be KTP na di fotokopi be kakana sugan engke mah bagian nu kadua mah keluar barang bagian nu kadua keluar nu meunang barayana kalau mah enak kita RT diserang pas gitu di mah henteu sugannya hah ndeh moalah video mah eta mah di ditu matakan ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah kuari kieu lamun wabah eta turun karena dosa wabah leungit karena tobat wabah eta turun karena dosa wabah leungit karena tobat baheula zaman Nabi Musa alaihissalam ditaiman ke Nabi Musa teu dae Allah turunkeun wa anzalna rizqan minas samaa'i bima kanu yafsukun diturunkan di luhur langit kuaik rizqan bentukna penyakit bima kanu yafsukun kalawan sebab eta si jalma-jalma nu aya di dinya menjadi kaum Nabi Musa para rasek naon eta penyakit nu turun waktu eta taun per 1 jam membunuh 24.000 orang sajam 24.000 jalma jadi namun Allah neuk maehan desa Mekarsari 2 jam rengsek tengah atik beureum namun Allah neuk maehan Cikayeung saparapat jam rengsek dulu karena tahun di zaman Nabi Musa alaihissalam 24.000 per 1 jam maka kalau wabah turun karena dosa wabah hilang karena tobat pertanyaannya sekarang saudara siapa pemerintahnya yang ngajak tobat lurah mana nu ngajak tobat camat mana nu ngajak tobat bupati mana nu ngajak tobat gubernurnya bahkan presidennya seluruhnya tidak ada yang ngajak tobat betul apa tidak jaga jarak ngajaknya pakai masker ngajaknya rajin cuci tangan 3M tobat yang terpenting yang sekarang adalah saudara kepentingan kita bagaimana kita meraih ridhonya Allah agar Allah suka dengan kita maka pantas Allah pernah ngomong di salah saiji hadis kudsina cek Allah laula qari'il Quran la halaqtud dunya wa man 'alaiha lamun lain karena baca Quran lamun lain katalan Quran ya dunya geus digolong termasuk anu di luhur nu model kararieu ini kudu bunga aya santri sia hoi kudu bunga aya santri santri digolong ya alam dunia ti kamari-kamarina masih untung masih kene aya nu belajar maca Quran alif jabar a b jabar ba a ba te jabar ta se jabar sa a ba ta sa cek mana pinter cek anak apa mak kalau mah bisa ngejah bapak ge dah bapak sih diejah kumaha coba b jabar ba p jabar pa bapak kape se kumim jere misin tanglin jabar san bapak kumisan
dengan suasana yang dulu. Kita rindu pada saat itu. Yang bagaimana? Kita masuk ke tengah-tengah kampung, subhanallah indah, terdengar wujud kidam laka mukhalafatun lil awadisi. Waktu etajan ayah listrik ngaji masih kene make daman kotok, asal beres ngaji yang irung hidung. Kemana pamudana, kemana parawana? Parawana bari nyekel Quran di belah katuhu, budak pamuda diburi ngawal make balara. Bener? Indah waktu itu. Di kampung-kampung kita ada yang lari-larian, ucing-ucingan. Ngitung naga cing cangkeling manuk cing terang-cingnya terang ngoblos ka kolang bapak satara berenang. Kita rindu dengan permainan yang seperti itu. Ada anak yang main ketika itu nangis, ayah nuseri kuari olok maneh main tapi awah nuseri. Bener diuk ngarendeng tapi awah ngomong cici banget. Mainnya kan udah pakai ML, Mobile Legend. Ada lagi yang mainnya pakai Ludo. Ayah dia mainnya pakai PUBG ya, PUBG, Pop S, Pop Mi tak kadinya tak barayana itu. Akhirnya apa saudara hadirin? Anak-anak kita dimanjakan. Pertama anak kita dimanjakan dengan Jimbot. Jimbot tidak puas pakai Tetris, Tetris tidak puas pakai PlayStation, betul apa tidak? Tidak puas pakai PlayStation, pakai komputer tidak puas. Sekarang handphone di kita sudah banyak dapetin permainan video game. Gamenya juga nggak tanggung, game online. Kalau dulu orang pakai pengen game online, tinggal lari ke pinggir jalan, dapat adanya warung-warung internet per jam 3.000 rupiah. Sekarang masuk di handphone. Akhirnya apa dampaknya saudara? Anak-anak kita masih kecil, usianya baru 10 tahun, usianya baru 12 tahun, usianya ada yang 9 tahun. Mereka harus dipusingkan untuk beli pulsa kuota internet. Betul apa tidak? Lebih baik mereka tidak jajan daripada mereka tidak punya kuota internet. Ngaku sih. Kerasa kurang dijajah. Masya Allah tabarakallah. Kabeh baroga handphone kuari. Sampai bobongkong kuari boga handphone. Kapanggih gua yang di luhur kuburan ke nelpon. Ditanya, "Woi bobongkong, pan saya nelpon di luhur kuburan." Ampura kaji, ganda pau sinyal. Nini boga handphone, HP Android, nini nyanyian grup WA. Grup Naroni ngaranna rombongan nini. Aduh, nini WA-an Ustad yen grup pengajian, grup pengajian mingguan, grup pengajian bulanan, nyen deh grup nyolatkeun. Ayo grup nyolatkeun nunyeun admin ustadna. Orang jagi sok nyolatkeun jam 10. Gimana? Tuh proyek mantak kita polisi karena gula macem-macem ka santri mah Pak Ustad mah doraka karena kawalat eta pun polisi main tilang baik Ustad motor tas nyalatkan ditilang trit cek polisi mana surat-suratnya, mana SIM-nya, mana STNK-nya. Ini Pak, SIM-nya Pak, ini STNK-nya Pak. Cek polisi, kamu saya tilang. Cek Ustad, Pak, SIM saya kan hidup Pak, STNK saya hidup, saya juga pakai helm, kenapa saya ditilang? Cek polisi, motor kamu Honda, kenapa jaketnya Suzuki? Cek polisi, kamu tanda tangan di sini. Iya Pak, saya tanda tangan Pak. Coba pulpennya Pak. Ini pulpennya. Cek Ustad, mau ngambek Ustad. Bapak juga polisi.
Bapak salah. Cuk polisi, kok kamu ngelawan sama petugas? Bapak ini salah, cuma bapak nggak ngeh. Cuk polisi, salah saya di mana? Cuk Ustadz, bapak polisi, kenapa pulpennya pilot? Ya, Ustadz dilawan. Ustadz mah pinter bae jawabna. Budak santri ngising harap ka kulon. Didadak Ustadzna, diomong cek Ustadzna, "Hoi, ngising harap ka kulon, haram." Budak santri terima meureunnya disentak. Pas giliran Ustadz ngising harap ka kulon. Cek budak santri, "Haji, kamari mah kami ngising nyarep ka kulon basana haram, kami mah kaji nyarep ngising nyarep ka kulon." Cek Ustadz jawab, "Aing mah awakna doang, barang aing mah kaler." Bisa Ustadz. Kantor geus merekode. Tauran lain. Jam 2 tuh kira-kira. Biasa gitu nya. Lamun balik deui. Sampai di mana kata tadi? Jadi ternyata saudara hadirin jamaah anu dimuliakeun ku Allah, corona teh jadi nasihat keur diri urang. Mana buktina? Ya, di alam dunia ieu loba nu pinter, di alam dunia ieu loba dokter, di alam dunia ieu loba nu ahli penemu. Benar? Kamana profesorna, kamana dokterna, kamana ahli ilmu pengobatannya. Rasul dulu pernah ngomong, kullu da'in dawaun, setiap penyakit aya obatna. Pertanyaannya, obat corona itu apa? Sudah 1 tahun 2 bulan tidak ada yang bisa menemukan obat corona. Bahkan vaksin Sinovac pun belum ada jaminan untuk jadi penyembuh corona. Betul apa tidak? Jadi seluruhnya dibodohkan oleh Allah. Maka jangan sombong, kata Allah bodoh, bodoh, kata Allah pintar, pintar. Mana buktinya? Ketika para malaikat di surga dipanggil oleh Allah, malaikat, ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Malaikat angkat tangan, Tuhan ya Rabb, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami nggak bakalan tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Tuhan. Timbul pertanyaan, mana orang pintarnya? Nggak ada orang pintarnya. Kemana ahli pengobatannya? Nggak ada. Semua dibodohkan kita. Insyaallah Allah kuarikeun nunjukkeun dirina bahwa Allah paling hebat dina segala-gala anu hebat. Subhanallah. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj yang sekaligus di dalamnya diboncengi dengan haul mamanda tercinta, ayahanda tercinta Ama Haji Mansur bin Haji Bakri, urang kabeh dina detik ayeuna, dina saat ayeuna menang rahmat jeung magfirah serta hidayah ti Allah. Amin. Mudah-mudahan setelah meninggalnya 31 tahun yang lalu, jika Yenggeng ditinggalkan oleh seorang figur yang paling hebat, Allah gantikan dengan figur-figur yang hebat lagi. Akhirnya pada prinsipnya jika Yenggeng tidak akan mati alamnya, insya Allah, karena mautul alim mautul alam, paehna jalma pintar eta paehna alam. Kenapa bisa seperti itu? Masya Allah, ibu bapak hadirin, camat mah lamun paeh langsung diganti, laurah mah lamun paeh langsung menang ganti, RT macan paeh geus aya nu nyalon. Tapi kalau kiai yang meninggal dunia 20 tahun yang akan datang belum tentu tergantikan. Betul? Makanya saudara hadirin, pantas namun kanjeng Nabi ngomong, man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Sing saha jalma lamun teu sedih nalika aya kiai nu ninggal, maka eta jalma kasupkeun golongan munafik. Maka kita harus sedih ketika ditinggalkan 31 tahun yang lalu oleh mendiang almarhum ayahanda tercinta Ama Haji Mansur. Kapan nanti Ama Haji Mansur lagi yang lain bisa datang? Konon yang diceritakan muhaddisin paling hebat, katalar hadisna lain hanya ratusan, ribuan.
sama Haji Mansur. Sekarang pertanyaannya, adakah orang-orang seperti itu yang kelak nanti hadir di Cigayenggeng? Saya yakin mutiara itu masih terpendam di atas tanah yang sebentar lagi nanti akan diangkat oleh Allah, digosok oleh Allah. Batu hitam itu akan jadi permata yang mahal. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah, sakitu bae pihatur ti jisim pribados hapunten tina kasalahan atunun tina perhatosan hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.